Iya. Kumaha carana? Asa boga batu ahli. Sugana ya ieu batu ahli. Sama Saya adalah Tijil. Tijil. Salah. Tuyul. Nah, bet di dieu. Di mana? Jalan di mana? Apa tadi digosok? Tina batu ieu? Borok kersareng ngeunah urang teh. Kela. Emang di jero aya kamar? Aya. Indah kamarna ge. Ari maneh? Jinaon? Tuyul. Terpercaya aya tuyul jabri. Kan tuyul 2002 hiji atuh. Tuyul 2002 hiji? Tuyul gaya atuh. Tuyul gaya? Astagfirullah. Rek naon maneh ka dieu? Make jangan digosok atuh eta. Tina batu ieu nya Lain kira terpercaya aing aya tuyul jabri. Kan tuyul gaul atuh. Kajeng terpercaya cenanya. Hebat oge ieu. Pamereti dukun teh ya, Abatu Ali. Ieu we enak mah. Jug eta maneh pangnengkeun awewe. Oh, siap. Lamun aya kabaran. Tangke kuing dibere namanya kadaharan maneh. Kadaharanna kadal. Di sok dipangneangakeun. Pangnengkeun ayeuna. Yang aweuna kumaha? Pokona pangnengkeun anu gurisnya. Pokona mah kitu sok. Pangnengkeun ieu batu rek disimpen. Engke lamun manggilnya berarti ku gosok batunya. Sok. Siap. Pokona mah tayang nyaho 2. Kembayar 10 ge atuh ingat ke 2 mana teh nyangka tuh mun dijieun teh kamari. Jeung make teh digosok-gosok atuh. Cik kira eta bisa poin mah tuh ali mah. Kira Boga awewe. Leungit-leungit. Ongkosna. Tuyul make ongkos. Poho. Ngaleungit tuyul mah di mana ge? Atuh leungit-leungit. Terpercaya aing mah. Poho. Gosok batu alina. Gosok batu ali gitu. Aing mah repot itu tuyul hayang. Kela. Dadah. Hebat euy. Budak jabrik hebat bisa ngaleungit. Teu nyangka ieu batu. Kira batu alina. Gosok tong. Kang Waka bisa can bareng awewe. Sareh tak mending ge mah nunggu awewe. Aduh. Awewe. Barang pemajikan. Aduh. Si tante teh kamana ieu teh cenah sugan teh di dieu. Kumaha cenah? Telepon heula. Hei, geuning di dieu. Si tante ditungguan dari tadi aduh. Ampun. Ya Allah, meuni pangling. Kok geus lila teh tangis teh. Iya mah geuling. Aduh, tante yang mujino lebay ampun nyanyakan perawatan ari tante. Aduh. Ince, tante teh kaditu kurilingan, sebulan teh lain di kieu, biasana pan di tempat lagi deui. Tante melila dari tadi ditunggu-tunggu ku abi teh. Tos lah ngobrolna tong di dieu ayeuna mah. Berat dong. Ayo urang pindah yuk. Tuh, tante, di ditu tempat para abi nongkrong teh. Meje. Nah, geuning hayu tah ka ditu. Hayu, geuna pokona mah matak. Hayu atuh turkeun abi. Ade, mang labu. Wah,
Tah, tante. Ieu saung abi para gini teh. Geuning ku geunaheun kieu Allah. Nya ge abi mah gadis nya. Tapi rajin tingali di atuh pepelakan abi. Nya ge abi mah gadis tapi rajin abi mah. Tekos tante ngablu wae. Mana status janda. Tas di mana wae tadi abi nununguan di handap lila. Apaan tante mah? Manggung aya mah. Tinggal itu gaya belum oge. Aya heueuh ieu tingali buuk jadi beureum kieu. Naon koneng aduh. Lain gitu tah ngemeng-ngemeng tante nya kumaha geus boga kaboga di aja Lain ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong meureun. Maksud teh ngomong-ngomong tante semoga calon can Tante mah hayang loba duit. kaeta nyata abi ge hayang pangneangankeun atuh Kan minjem mah aya si Kang Juned. si Kang Juned si Kang Juned mah wauh atuh abi oge Wow nya. anu beungeutna jiga tunggal kawung Heeh. sukuna Heeh. jika dagang awi ya ampun manya abi geulis ge ka si Kang Juned ya Allah ya ada Allah gitu. da emu atuh dah hayang kanu beunghar hayang kanu bersih hayang kanu kasep mau jauh eta mah ti naon anu cita-cita abi kasih Kang Juned mah eueuh eta mah keur si tante we si Kang Juned Tante geus sarua. Si Juned mah. heuh pokona mah si Kang Juned mah keur tante Rean tante mah yang kabujang. tapi bujang Iya pasti dulu. lain ieu teh Kan mah Dosa-dosa. resepan We mah pararau Bumenyan itu. penyan Biasa kan amun ulin jadi sok bumenyan tara. Ya. Amuan hiji-hiji Oh, euy. parawan atau eta meureunnan Janda. anu ngadurukan meureunnan lah biasa apa di kebun ah kieu mah iya nu aya parawan. biasa lah kalau baheula mah gini Oh, gitu Nah, iya nu janda ya mah ye, anak hiji. gini itu loh bak kebun itu kebun sawah aja. pokona mah aya abi mah Iya dunungan ye, pasti resepan cocok ieu mah. Alus joget. Sa aralus kieu euy. anu meureunnan Laporan wah. Anu jaroget. Iki lah Duh, kakak sare ya. Kesopan pisan ya boga dunungan teh. Udah. Kalau kasare penuh. Hayang mau awewe teh. Awewe Heeh, menang menang. Wah, kieu. liari aduh jangan Lieur burukeun. keur ngimpi-ngimpi dihudangkeun. Ngimpi naon? Heuh ngimpi mah ngimpi naon emang sok loba tanya tuh Jul teh. Ceban meh nya urang teh. Bau heuy wae ting. Bau. Heeh. Heuh nih. Ah, Alum udah sare. Cek dieu kana deh. ya sare wae di. Menang awewe teh. Menang, pokona mah Gelis geulis. di mana awewe? Wah, di situ di Lebak. Atuh kudu ka itu bener urang teh. Nya heueuh atuh. Rana atau parawan? Rana hiji. Parawan hiji. Menang Dua dan jangan 10 hese. Awas ya lamun teu meunang. Kejeng teu meunang ieu teh. Tumuh euy. Lain tuluh. Ngeri awak. Aduh. Nah kumaha make jeung neke deh. Kacabok. Kacabok siga nu dihaja wae. Rek urang idet. Hayu. Tapi rek mandi heula atuh mah nya kieu. Nya atuh kan seungit. Jig maneh ulin heula. Engke digawa. Edek urang rek ulin bos. Dandan heula manyang ketemu awe kieu. Atuh ceres sareungit heula. Mandi heula sareungit. Tongkos bosolokan kieu. Jeung besolokan maneh mari.
Si mana yang ini di? Tahu kieu Kari golongan. Aing mah Lah kumaha make jeung diturunkeun. nyusakeun maneh mah tuyul teh. Kan urang teh Diganong mah teh dieu, diganong hayo. Kapan hayang? Awas ya mun teu meunangna awewe awas. Aya awewe mah kalem. Maka daekeun mah. Daekeun. Awas ya mun teu daekeun. Capek aing mah ganong gua ieu bener. Ayo ganongan di hayang Ribu. jalan-jalan yeuh. Kumaha ganong teh? Ripuh aing maneh mah ah. Udah. Di mana jauh kan Di dieu. Turun lah ah. Si Junet mah jangan oge lo. Nah, si Junet aya di dieu. Maka apalin urang di. sana. Maneh daek teh amun moal urang mah bajang urang dua nana. Wah, Potong hayang. urang Teu beuki. Di dieu, heuh. Ah, itu urang ngomong. Kan kieu, gelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Bulan. pada naros. Mohon. Ari akang kikituan kitu. Naon? Kitu kieu mah akang Oh, abi bieu. Amanya atuh abi kasep-kasep kieu. Kieu teh abi mah olahraga, sok kikieuan pan ari abi mah biasa. lain Kang, ai akang nah make terang urang di dieu. Terus akang bade naon ka dieu teh maksud teh. Oh, kieu abdi teh ka dieu teh. Ari akang pan biasa, meureun terang nyari sok asep pemandangan anu leuweung-leuweung. Nah, kebetulan saya teh kan barusan teh lelempangan. Nah, saya teh ngelihat eteh-eteh di sini. Jadi kebetulan saya teh mau mampir gitu. Begitu. Eta si Kang Junet kulo bagaya ngomong di Indonesia keun. Ya kalau ari akang mah kadang-kadang nge bahasa Jepang. Akang mah wah kabeh bahasa kakuasai gitu. Pokoknya mah iwati bahasa tubuh. Sana sih teh teteh bade tu maros. Ari eteh parawan. Nya muhun atuh parawan abdi mah. Mohon. Oh, ari situ ieu pasti ya jandanya beda cenah. Aduh si tante. Jadi dudungan. Nyeri siapa? Cuman Nyeri Bawa gitu ya. itu tinggal lain bantuan. Kang, ngobrol jeung sare akang. Mana geus sasaha. Abang biasa acting. Akang mah olahraga. Obi tuh jadi acting nyeri teh. Nyeri apa? Akang mah acting. Akang ada akang asup kieu mah. Lain si Oco meni nyabok teh, meni kana pipi. Cai nu geunah atuh nyabok teh. Ngawaniana atuh nyebut jana. Pilihan akan naros akang mah. Ah, naros we. Tuh, cocok. Mah jadi ngewaheun ka urang. Teu hayang Ami kayak gitu. Tuh ketinggalan geus kopros. Kang, Eling. kan abi mah eling atuh. Ngomong masalah Abi mah nuju acting. acting. Ah, geuleuh aing mana. Abi mah sok olahraga tubuh. Kikituan teh. Kita asa sangan-sangan mau menyan. Ngarah Kang, ngaresepeun ka urang sok. Kang, Lah, kumaha? bau minyak akang buat tadi menyan ya. Oh, Menyan. bau manyan teh kaleresan. Akang tadi ieu bade ka dieu teh nuang heula ieu. Ais buruy. Janten rada bau menyan kieu. Tapi teu naon santai we da akang mah da moal nyegak. Ieu na peletna. Sok buru amankeun coy. Aneh sih akang eta mah da. Cek. Si Kang Junet kasih. Ah, kerahap Bisa. Ih, Ieu. Kumaha ye? Kang, ka abdi nya, Kang. Oh, kieu we nama daripada marbut diperbutkeun coy. Ya, atuh. Pisaan ya. Abdi tante mah kudu Ya, ngelehan. pokoknya mah Kerahapnya. dua nana ku akang.
Ada ngomong di dua dia mah. Kudu dah. Dah Akang mah cenah mah 20. Ngantong bae kagok. Cuma si Akang mah ya pokoknya nambah hoyong kasih Akang. Kahiji. Pamajikan kahiji, pamajikan kedua. Kawin, coy. Tante ora dah. Yes. Di mana pokoknya mah si Akang jadi kerabi si Akang. Tenang. Pokoknya mah si Akang jadi kerabi. Mince nu tante. Si Mince mah teh ada nyelek. Kudu nyelek. Geus tante. Ieu teh nah aku bisa pada kop. Ingsak aing mah ya Allah. Pokoknya mah si Akang jadi nu abi. Nu tante. Cicing pokona mah kabeh cicing dek dikawin kabeh kita menikah tong hariwang mas kawin 20 gram iya 50 gram cicing mengkal kaparebut Orang mana yang susu? Tante. cicing susu pokona mah yo dengekeun hayang naon hayang kapal Heeh. hayang naon hayang pokoknya mah hayang kapajeng bandara nak dipangmelikeun laut jeung samudra hayang naon Yang mobil aing mah 10. cicing akang ngarek ngajual kuburan cicing tong sok loba ngomong naon Mince. naon di Mana susu? Lu abi. Iya, si ieu kunaon? Nama serangan si Akang. kala akang rek acting heula nya rek acting akang rek kan akang rek jadi ieu Oh, nyata sokan. awak ngesok acting kayak lah cis cing naon Yang susu mana? susu kayak apa nih cen berhasil ngomong naon si Akang teh acting Lain olahraga susu-susuan. ya taeun akang teh aya sok kainget jadi susu gitu sok nyanyi akang mah janten sok lah kayak nya orang runik Mana? aing kapangi cicing lah si kapangi aing kudu diasupkeun kana batu ali kok aing Cabut peletna. pelet ganggu wae aing Cabut peletna. Aing mah gerak. pelet cabutkeun bajik wae hayu ayeuna mah urang Urang tahu dicabutan. pokona mah tenang we gitu orang segera menikah Nah, Tira aya si Akang ya di dieu. Di dieu. apaan kita mau menikah tadi ge ngobrol di dia siapa mana Aduh, Iya bukan berarti sangat bener sebenarnya. itu tadi bu menyantai. Sejuk. Berarti si Akang ye make sesuatu. Kurang aja. Hayu tadi. Kali. kan kita mau menikah Saya mau pamit. gara-gara mana kawin terjadi awas itu yuk mana baku nangguh coba nih kumaha geus kieu kacau gagal kawin teh gagal